adab asor kari-kari ku bapak narek dipanggwayukeun cing gablek pucus mar ulu can pernah katanya kasar nyarios oge tong kitu teuing lah geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas berhenti curug laras tekan da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu sarebu sebuah biji teh Bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka jeung bisa ngangun hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapak kalakuan kitu ilmu ajung ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung mun dicaritakeun tadi cenah kudu anu toja iya ieu sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh surjeng nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapa nu samoda kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu emak tah kata ya dunya ke ngasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh buka duit motong dikawin ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah maka jeung hayang nyanung non teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi sekiai ya dongeng ya naon garwa Rasul oge dipanggwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge da nyarane na keur di Lembang ari teh soal tangka cau mah teuing teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we carek aki-aki 7 mulut je ye si kalalanyoan kita nafsu teh mun ngaberung gitu di Bandung mah teh melengkung bekas nyalaan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk itu nyikah paingan eta unga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul macana tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah
wajarkeun teu ridoeun cenah mah dipangjanukeun geuning eta pipi ngagaralang meureun dicakar mana kitu ge. Bina-bina teuing mun teu kabeh pucus. Merek kedawang aki-aki teh. Tong di Umar teuing nafsu teh mar. Syukur. Pakai ugeran gitu kan. Dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae. Dewek we sorangan. Lalu deungnya wa. Antep Ma tah bakal ka urang nyorot. Abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh. Sarwana jeung bapana teh cenah. Bisa kompet daunkeun. Jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh. Mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur. Edan cenah. Init aing deuleu. Antep nya mah ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun naon semar kuncung danar wulung wah anak Siti bentar teh bohong wajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda pawana Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik mak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea manjeun teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy bukan api omah teuing meureun tukang gambang jeung mah jeung si eta anu cereumeuh mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU. Bisa jadi. Aduh. Aing nepi ka kieu ieu euy. Saha Menteri UU teh Menteri Kehewanan. Kumaha atunya teuing paduli teuing Wawuh jeung guyur teh mana kitu ge. Ulah naon ubar stres euy sok gunakeun kana jurus teh brung olahraga siling lah brung atuh guyur si teh lain cecengiran wae siling teh Hey!
king Polostomo nyangakeun ieu ka Bapak Kepala Desa Tegaluar Ketua KNPI ongkos teh Wilujeng Sumping dah nyilakakeun sia teh ku kabina-bina teh guyur ieu teh ahli seni wungkul sia teh nepi ka dianggap naon sia teh kurang sa wilah be teh dengekeun aing dengekeun syarikaya kemang raja kemang bonteng ni astana tuh gandru iya mah gandru meni jauh atuh sok jadi aneh dina eta we dading dadung tidinya mimicina serpet iya bagus yang puas ya mah gue dari tamulan tenang ayah aing ge nyaho ngarti aing oge mana japo cenah teh kitu maksudna mah ngarti aing oge burukeun tenang nya aing nyaho kana basa tarompet padahal cek tukang tarompet aing ngajang ngising nya pada maksudna mah
daing telang layangan kabur. Itu namanya mempermainkan aku. Memperdaya aku. Rum. Bisa itu kalau diangkat.
Salindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat nu Kayu Agung babarwete samia rempel samia pang-pang sekar mekar inggalike pandele si pandan aru si pandan aru banglus lampakipun ieu Semar tika ngangan astra jingan dawala nyawangkeun bade ngajug-jugnya tengah lamar ka pertapan banyukan sana putrina sang pandita Permana Sidik kakasih Dewi Nilaningrum anu kiwari jadi inceran kaum jajaka margi ku kagelisanan teu aya hiji lalaki anu teu katarik kata jika pati-pati para nonoman nu kaedanan ku kagelisan ieu sang putri atuh beja pabeja-beja ku kagelisanana sanajan karek beja oge parantos katarik kata jika pati-pati ya eta beja tina sajengka jadi sabde pak yen di pertapan teh aya malati sanajan Bang Bara loba jameran tapi teu acan aya hiji Bang Bara anu tiasa menangkeun kana ieu malati anu aya di pertapan Aswatama putra Narasidurna anu kiwari nuju kaedanan tur kabung bulengan ku Dewi Nilaningrum atuh hariwang ieu dorna kaputra lajeng wae lumampah sejanyangakeun sabda panglamar ka ieu pertapan atuh maklum hiji guru Kurawa Pandawa seur anu nyumbangkeun kalayan ngiring restu ka Aswatama pikeun ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan kiwari parantos nyaketan ka ieu pertapan merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar nyaeta sejak ngalamar ka ieu sang panita kempal heula ngareureukkeun tina kacape lumampah tindak gendingane pun waladan nama anaki mudah-mudahan singa jodoh kasep mudah-mudahan oke kasadayana para Kurawa ayo kurang ngareureukkeun heula sape lumampah
Jing tiasa kajodohkeun ka Akang Nu jigana wae lamun teu laksana teh dina harti bakal kabumbulengan Akang teh kajen pae ngajampana bugang paribasana mun teh mah teu bisa laksana Nu mugia cing laluntur kolbu jajab ka kaula inggih kata semangat orang berjuang wanita korban jiwa ya diri si Dewi nilaning rumcing tiasa kajerokeun mudah-mudahan mudah-mudahan kabar mudah-mudahan teu dibikeun awewena paok wae galikeun tangkal tangkil jeung kanangan
doakeun mudah-mudahan eta putri teh tiasa ngajodoh ka saliranya ya doana we doana tadi ya sugane atuh ai di Sumang mah teh sarerea nya kabuli hatena urang dia ya mudah-mudahan calik bener hayang gara nempo wing wa awewena jika kumaha teteh nepi ka gegerepekan gitu pokona mah geulis we nah eueuh di urang nu geulis nya da kumaha atuh hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese tapi deui mangga urang sami-sami rojong dina dinten ieu urang parantos ampir dugi kaita pertapan urang sami-sami lamar lamun heueuh geulis eta budakna ya kena indungna mah kuing boga kene salaki mun blegung teungeulan salakina sekarang rumpul saudara parantos pamali sak jurik kau selain kakolot cek aingnya aduh hari ama ngiga saha ngiga Pak Haji Dendi cek
tersangka ting dikukuti lelemut dakot-dakot di zaman bolon boga anak kan hiji-hijina ayeuna boga maksud hayang laki rabi nuhun kasep amat teh sabenerna mah hayang boga incu hayang nungtun incu pantes jika pasar jika mana-mana bohong ngadu domba teh meureunnan ditungtun ku incu didamping hak didoakeun kasep pangna ama ayeuna hidup boga pemajikan teh amat teh kuat tiba heula amat teh hayang geura nimang lauk incu aya heuh memang butuh itu sabab naon meureun moal buntu turunan teh kasep ya nyuhunkeun pangrojong teh sadayana tenang ya beres
setengah king marga setengah king marga Jayawi kata Citra Yuda Citra Soma Citraksi Jajab Aswatama Dorna anus jangan lamar kaeta pertapan Banyukan sana Unirahangan Dika ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan pun mang karena naon rupiah jasa sadayana anak anu gede anu leutik margi dina waktu ayeuna mang teh kenging pangrojong ti sadayana siswa Kurawa Pandawa anu parantos nyumbangkeun nyaeta kapunana kaya nih Mas Picis kumarin sing hinten jumanten angean sareng sajabina tanaga emutan harta harti dugi kadikerahkeun kapun anak anu sasatna bade pindah tina alam lalagasan kana alam primitan sejak ngalamar kaeta putri anu kakasih nila ningrum wadalaan pesantren Banyukan sana Banyukan sana Banyukan sana begituna sakedap deui urang bade dugi kaeta pertapan mudah-mudahan punana Aswatama tiasa ngajodoh kaeta putri anu kakasih Dewi Nila Ningrum kalayan teu sakedik murid-murid mang anu dina waktu sayeuna sanajan teu ngiring oge ngiring restu diantawisna Pak Haji Apoh ti Cikone Ujang Risman ti Sangkan Mantri Baran atanapi Mantri Wuhu Pak Haji Nan Pak Haji Dedi Pak Oman Batu Pak Lurah di ujung Berung Pak Ade Dharma Pak Haji sadayana sararumping Momo Bapak Lurah Tegaluar yakin teu saeutik anu ngabantos dina waktu sayeuna tenang tam naon sabab hidup teh loba dulur Ser nu ngarojo marukana meureun wibawa dorna teu nepi ka kieu angin-anginan padahal para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngese budak era deungeun-deungeun mika deudeuh jelas hah teu kuper teuing mang teh hirup teh teu leureun petak ser nu ngarojo nu nya tah ayeuna atuh sadayana nuhun urang parantos pepes kesang urang lajengkeun nyaeta dedeuheus ka sang panita tangtuna oge meureun kudu sarareungit urang teh urang mani heula kabeneran tu dilaneuh aya cai anu herang ngagenyas urang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi urang sami-sami dedeuheus ka eta sang panita Aswatama anak king jimat awaking basama mulung tanjung rebun-rebun ya wayahna eta minyak anu menang nyampean tadi semerotkeun kana kelek menang nyampean komat eta aya sarareungit udud udud anu 3 batang tadi anu ngahajak ku ama di jampean wayahna
di mana-mana nincak buruanana seungeut anu ti Pak Haji apa mantap eta teh anu sabatang mati ama tanu dua batang mati Pak Haji Mustofa jeung ti Pak Haji Ade Dharma we teh wayahna wadahna tuh tah pake tak banget sugan jeung sugan dijabah kepoh kaunga madhab sakenyot kepohkeun ke belah kidul sakenyot kepohkeun ke belah wetan tulis sesep sabare sakenyot deui kepohkeun ke belah kidul kakaler mentong nya tak itu nu penting dina waktu ayeuna laksanakeun mangga ya urang ngahaja dongkapan eta sang panita para Kurawa parantos neraskeun deui lumampah sabadana bebersih nyaeta nepangan sang pandita sesepuh pertaapan Banyukan sana kasarios ieu sang putri Dewi Nilaningrum nuju amengan di Patamanan bibi mat ulan ya kadieu bibi memang ku kagelisanana ieu sang putri kemang ngadak-ngadak halalegar saupamana dicebor ku ayana ieu putri amengan di Patamanan kalayan ieu manuk gede manuk leutik ngadadak ngeureunkeun kagiatanana nyarareng sele dina dahan istuning resep netep seukeut kanu geulis Dewi Nilaningrum bari jeung nyamuang sapakarangan singit kastori angin-anginan cahaya gilang gumilang nuresak ya sesekar ningwang nurat cahaya sekar ningwang cahaya gilang gumilang gilang gumilang nurat cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang sengit kastori angin-anginan kastori angin-anginan ya bibi mat ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeu nya kitu teh nen hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da punguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan cara oge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeu da kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati
tekirang-kirang apan pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni karelet nya bener gitu bener Omo palurah tengah luar meuni ningali nen teh meuni aduh ini kumerot seueur acting meuni cumeplak sana hayang bibi Haji Ade Dharma alayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa amin deuneuh nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing untuk Kang Gambang piraku kedah ka sato da puguh kedah ka manusa laras bibi ke maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh bibi ulan ari ngaran-ngaran manusia mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal leupas tina pitulungna beureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran ai ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusia mah laras sumuhun nen sumuhun moal jauh jeung wiwaha manusia nu nyatria ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna sagala make wiwaha oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi mah nen bibi ieu mah pengalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atana pikeun dikandung 7 bulan ku indung dikawit tah laras ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bari jeung hirup heureutpakeun pungsat pahan indung bapak teh lieu eueuh ragap teh aya teh lieu eueuh ragap teh aya jauh ka Sindung Kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu yatim piatu nungul pinang bibi teh ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyen manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh kasiniran da mobilna butut bisa jadi balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong tepira ku tukang ojek teuing da mamawa arit keur ngarit meureun iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan iya untung teu sae keuyeupun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumaha ayeuna teh tak ayeuna teh bibi teh keur jangar teh marogana paengan Pak Haji Nang keur sakrat tae nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah ulah keur sabibieun kunyang sara tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW bener sesemet bibi we bener
hayang boga rezeki teh nepi ka kitu